sangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah gajongjonan harta lamun salah mawa jadi berat pisan dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja nah kitu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu anu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat welas-welas